nih ngopi-ngopi ah. Jadi kemana kek? Dapat. Istirahatnya. Istirahat lah. Berenang. Orang jeung turisnya. Cilak diapain? Ya orang mau ngobrol. Cilak diapain? Ngobrol ke pantai. Udah ke pantainya. Udah. Sama siapa? Turis. Wayang di turis. Ayang sih ayang. Ulah hayang jeung turis. Ya mah mantap. Apa waktu? Bukan jadi piran ya. Laut. Lautan teh. Daruan helm. Atuh dah gatel nah. Helmna dibuka neng. Atuh manggil lamun gatel bujur meureun mari gua kacaranana. Jalan ABG. Mau jaya lah. Iris. Aduh, kalau motor, oi. Tak begitu, motor sakit lah. Soleh. Dan soleh laman tadi membersih. Asa carok aing mah ya, saya lalu. Ayo teh mana mau naon deui nu kitu di bawah. Menang keuyeuk aing mah. Sok larekeun teh cenah. Kalau geuyeuk abang-abang juga tuyul aja. Kada ieu rocker. Rocker yo. Keindahan alamnya. Bayang kan. Ulang wayah naon ya teh mah ulang euy. Lah, nanyakeun balik ke tukang karek datang. Nah, suka bae tuh pan ya. Terus panas ya teh. Mau jadi ke acan euy. Acan euy, acan. Dia mah karena kocok unggulnya. Kurang ogenan encan, sarua. Urang mah geus eta. Menang keuyeuk aing. Lain, kurang ek nanyakeun ya. Kenaon? Hah? Ini kenaon? Pak kumaha? Ai sayur laut asin aing nanyakeun sih. Udah lega ieu ya. Wahanana lega. Wah, menan teu lain. Ada penampungan di Muara-Muara. Di walungan ieu Pak Abang jadi asin. Lain. Aing apa? Naon? Apa nu ngaroja Ipan? Terus tarompol. Wah. Lain jadi asin eta mah tuh paling oge jadi hangser. Ieu mah kana ngompol. Itu kanena. Ya, seberang mah kieu. Sabab lamun kieu sayur laut anu sakieu legana. Amis, di beak kudu arulin ka di barawaan balik. Paling mau balik-balik. Ngalegong we terus sini. Aing ngerek nanya ka maneh deui. Naon? Dah. Halo. Naon? Ya. Ya naon? Oh iya, kita mah Cuk saha kuya tuh. Keuyeuk Iya. Tuh. 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 Pangku naon? Deui belum pangna kagigir. parkir eta mah. Awas spionan. Bubuhna mobil. Pada awas spionan. Bubuhna mobil. Itu naon? Gigir. Naon? Belum pangna kagigir. Oh, awas spionan kan lain cenah kieu. Oh, pada naon? Bukunya peda loba ta. Hah? Nya, bukunya peda loba. Titinggi ge sukuna loba anger lembang nama kahareup. Ada buka cacapit. Taluk kurang lah. Mana? Ada ya cacapitan. Kecapit. Oh. Waduh. Aing lah taluk. 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 Nya. Moal udah mau apal. Mah yang anu otak rendah nu mau apal. Aja dinya naon? Dinya kumaha tuh?
Nah, Eta pangangal yang hijir. pernah lembang kaki aja. Hah? Jawaban naon eta? Pikiran. Ulah tuh nih juk. Kudu mesti kepikiran kalau geus taluk lah urang. Pikiran heula. Ulah sok juk taluk. Oh pikiraneun heula. Angot udah sih otak dimawat nampu gemoan mikiran. Lain teh dari mana teh budak suara itu? Tilu. Dari bawah. Ah, punya bawa kabeh pinung mobilna meureun. Tilu udah mah. Sekolah. Sekolah. Pengadena. Geus gawe nu gede nama di Bandung. Nah, ini kalau tanya kan iya. Dua masih kena sekolah di SD. Penuatan Boleh tik. Nah, eta nu di bawah nu leutik mah. dari gaya. Dari mana? Hah? Dari mana? Bukan kabar aja. Dua. Ada kan sekolah. Ya. Bos mana? Jadi. Sekolah kene. Nah, daripada mari mikiran ku yuk, mending palikiran we anak. Biar anak. Oh, itu mah. We ku yuk mah. Kasih Pak. Tina koyok dulu kada Pikiran enggak pusing-pusing mikiran kayak pikiran mah biayaan. Bukan aing mah apa atuh aing mah. Urang mikiran kayak pikiran mah biayaan anak. Ayak aing lah. Aduh, ya kunaon mobil ay. Mogok Aduh. Bensin sekali gitu. Aduh, aing. Ada anak sare tuh. Bensin. Aduh, aing mah cilaka. cek aing geusian heula tadi tuh da. Diilikan naon heula pariksa heula. Penuh bensin mah yos tuh. Dina ampere na ogenan. Di daerah kieu. Udangan. Sugan kempilnan teu. Amat. Naon atuh Kumaha ieu? teh kumaha? Busina euy, busina heula geura. tuh. Duh, ora ini kan heula. Gejutkeun. Turun mah. Yuk. Wae euy gangguan heula. Ya wae tuh lah. Hah? Ada ayo. Kudu ka bengkel wae yang wae. Depan tuh digejutkeun lah. Tuh ruksak mobil urang. Ini kena nang bengkel. Hah? Tuh kan. Dorong ke bengkel nangan bengkel. Tapi urang kemauana. Ya urang atuh supirna ge pan urang. Urang ge bisa mobil mah. Urang kemauana. Nah, mah pikiran kita bisa tuh. Ya mah aing geus parek. Angot Pikiran kita becus ya mah. Udah Salik ku aing. yuk. Gas. Enam ku sabab jalan rata, sang dorong ae ku sararea dalam bener jalan rata. Adil. Capek-capek kabeh. Itu asa. Dia adil. Jauh ya teh nang bengkel. ayo lupa euy. Ingat. Gelas anu mau mobil ya. Jurig ieu mah. Jurig. Tengah poe ieu jurig. Jurig tah. Bangsat. Bang, bukan mau mobil kita? Hah? Bawa batu didinya? Oh, iya. Bukan mobil ukur ingat mah? Ih, kayak heula.
kuring mah niat nulungan pada mobil ngagoloyong we supiran. Nah, kalah dibawa. Ih, kuring main nulungan, ditahan teka tahan. Kuring teh niat ngerem. Ain nu belah katu teh rem lin. Gas. Nah, salah atuh. Dia bisa maju. Bisa nyepiran teh. Teu nyaeta. Apa dia bisa orang? Oh, anak ka dia. Bingung kuringnya mogok ya teh. Turun sote. Urang nyepiran bukan orang memawa mobil. Bingung. Aduh, capek muda. Oh, hati tadi. Kuringnya capek hate bunyi. Ini niatna mah halus ya, niatna mah hade. Nulungan merenya. Nulungan. Sudah satu hampur ay sugan terek niat mangsat. Itu bangsa beneran dia bro. Dari ka bangsa Orang muda jauh. semua. Sugan teh kan mantap ya, ya mah hati-hatinya. Masing niat hade oke. Bisa jadi Sing hati-hati, tapi salawasna niat hade hasilna hade. Takkan kalah jadi goreng hasilna. Untung dari bangsakeun ku kuring. Bener-bener. Ngampura tuh. Sami-sami. saling hampuranya lah. Kumaha atuh nya? Teh. Sami. Nyampe kun kayaknya ke kamaraana ya. Mana ya orang kudu neangan? Di sebelah mana nih, Pak ya? Ini si atuh. Oh, benar si Asep, si Asep tuh. Tuh, empok. Tuh. Dekat-dekat itu dekat tapang tuh. Oh, yuk. Kasih tekan dulu mobil. Hah? Mobilnya lo betul ya. Nah, Kok lo betul mobilnya. Misalnya, misal piannya. Abah saya. Foto-fotoan lagi tadi tuh. Berapa? Dia teh kumaha ngalieukeun batur. Batur maneangan dia kan di dari ya. Ayo. batur neangan keluar puir sia teh nyampe kan. Capek mah capek. Aing neangan kana kulo tadi pulang anting. Siapa mawana ya? Lain Bisa yeuh. lo awewe tuh sia mah. Sarwana tuh dah sep sia. Sarwana urang mah teu piluan ieu mimitina. Aing neangan maneh tadi. Capek aing nyuruh mobil butut aing aya awewe lah kesempatan aya ngobrol di urang. Halus sia teh kalakuan teh nyampe ke batur keluar puir. Ayo balik kurit. Wah, abah kok. Udah nyalakan urang. Jadi atuh heula tuh. Hah? Urang ke paneurik lah. Urit ya. Aing kudu nungguan nuker beger. Tas capek duluan. Iya dia. Nuhun pisannya. Nggih. Nuhun. Aduh, abi teh milarian dieu wargi. Oh, wargi. Oh, iya teh wargi. Nuhun wargi abi. Oh. Kita terus kami kisah di pelarian di kemana-mana wargi-wargina gitu. Kumaha Bukan ada abi ke terang-terang menuju ngarobrol we. Kumaha gitu ya kumaha? Kita nanti keluar di rumah sakit. rumah sakit. Oh, Kemarin ada kisah Oh, rumah sakit jiwa. Karena keluar. Top Asep.